Oh, itu lain pada si Anwar. Naon bet jojo nyerang. Oh, itu berarti salah paham. Tang ulah nobaan urang tak ku si Awai di Malang, lebih kabarengat tinggal bangetna. Oh, geus lain nama tangan si Awai. Ayo. Nah, itu bisa salah paham kieu. Hari sukan teh marane balat si Awai karena si Maun tadi bebeja barudak si Awai dek nyerang. Itu tuh jauh lompat ditanyakan orang nih. Da sugan teh marane teh balatna si Anwar, da kan urang teh sieun. Makana namun aya masalah teh bereskeun heula, lain akan anu bereskeun teh. Oh, aduh. Maaf atuh aku. Terus enak ka mana tuh? Saya nama Bang tangan si Awai. Bang bereskeun. Ma. Ayo. Yuk tuh kumaha yuk. Ayo. Ah urang mau moal miru. Nah, kemana? Munding can diomehan. Hah? Bodoh. Barudak kareangan si Anwar lieur-lieur gediu dieu. Jadi kemana diri saya pusing Anwar. Senang, aku di. Yang bujur nyari, ayo dong. Ke. Mana lagi damang? Alhamdulillah damang pun. Tadi itu jalan Ini. itu lagi di. Nenang. Didinya mah ditanya tadi lempeng, abang shopping. Lain shopping kan yang sorangan orang teh baliknya ba di Bandung. Kan orang teh balanja. Tadi dia orang teh balanja teh dinu IG teh ieu bisa maca teh. Tapi Nya sarua urang ge. Tah IG-na teh ieu kan maneh mah meureun jarang dinu IG-an teh. Tah mending dinu Facebook kan maneh mah sok minum Facebook lah. Hina, abang HP Nokia. Teu. Henteu kah kan aya urang nomor WA ayeuna. Tah gampang maneh ku nomor we nya. Maneh teh bisa yang apa atuh kang apang bom jelema. Atuh geus Bener. Tah ieu teh kada loba saeun pilihanan teh ceklan atuh hiji kumaha. Mana tekan masuk ngaronda, tak aya kupluk, insya Allah ya bisa lah ketiris. Tak lamun ieu teh sebenarnya mah mun berkuplukna teh ke arisan daya asli ris dijamin ya ceklan heula. Da loba sebenarnya teh naon deui kameja berkawandangan aunya kieu dah terulin. pokoknya mah ieu mah keur sagalana bisa insyaallah. Soalna produk mah moal ngajagakeun mah ieu mah. Bandung bener. Bandung asli manya kan orang gawe di Bandung manya rek meuli di Calengka. Yalah, hasil lawa keseri. Naon deui atuh? Yalah, kaos kan mana resep kaos. Urang resep pisan. Kan ngarit mah atuh kudu rada gaya we atunya. Ini mah henteu. Jadi izin. Nah, kaosna. Nah, hiber deh aduh. Ganti mah kaosna mah. Adanya aslina ieu teh rek kurangan leutik ieu teh euy, kurang L.
sorangan kan awak kurang. Jadi rek ieu teh da kumaha artinya apa nama dijamin we nya. Tah. Ieu na teh produkna teh sebenarnya mah kumaha nya tah samodel ieu. Kurang ge sarua ieu teh, sarua buatan Bandung sok gagap. Nah hakikat Atuh ieu mah kuli. Ragap atuh ragap. oh iya Ki Halus teh? makana halus pisan Aslina keur dijamin lah insyaallah kumaha. Ki asbon bisa meureun Henteu teu bisa atuh mah sorangan geus we kieu we lah ieu kurang bawah heula nya kan urang mau keresek teh 2 asupkeun heula atuh tilepan heula ieu Ki nah Ki ieu naon Ki tah hiji deui ieu teh dibere stiker oh jadi bonus ieu teh bonus lah eta mah ibarat bonus heeh halus teh euy. halus jang helm heeh nya muluk ngan tupan heuh nya aslina sponsoran aslina mending ieu we nu aya geus ulah lila teh ieu we pokona masukkeun heula oh iya kalau berskan deui Ki soalna urang rusuh lain sombong jadi ka mana deui Ki biasa atuh kan isu geuning deui urang teh juga teh bisa kasbon Ki teu lah gampang kasbon mah da atuh Ki papangi ge lunas meureun moal teh teu meunang kitu tak kieu we nya ayeuna mah urang mau 2 eta jang maneh we lah aslina urang mah pencum merima iya siap gitu ini kampur aja ampurannya atau abi teh lain sombong lain nanaon soalna isu kini teh urang can sare can juga juga pokokna mah eta dijamin we nya assalamualaikum dulu sun dulu alhamdulillah rezeki anak soleh budak tuh kamarinya alah dagang kurang nengges kamari teh KRT na KRW na jelema nangis kapanggih kamari teh ngan saha ngaranna eta sigana baka aya babaturan nu apa si Maun semua salah apalun teh kayak lamun ngaliwat ka di si Maun ku baka ditanya nah benar eta nu mau hayam atau nyoba hayam si Maun datang saha gitu maksud bapak teh kebenaran si Maun ngaliwat Maun si Maun siap Maun kene Maun kenapa ya mah? Ari mana tadi ya? Di gerogor lo mah keblugan pantong meneta. Ya yuk. Lain bapak mah dik nanya. Di dia diuran di depan gitu udah mau naon. Tahu pikiran juga. Mana teh bebaturan si Antar? bukan si aku mau udah lama Ngomong na ulah iya. maaf Pak Iya nya. Bapak teh ayeuna teh bedana ku si Anwar. Naon? Hayam teh anu nyokot. Hayam pulumpang badagna si Jaguar. awewe lalaki Pak hayamna Lalaki jalu padag sakieu hayamna teh. Jeung informasi bedana dicokot ku si Anwar. Anwar mana Si Anwar anu bukna koneng lah atau terang. tidak nu anu manis lah Tah eta cenah mah batur maneh. ih si aku mah udah nggak lama udah temenan sama si dia Bisi gitu. Da ieu beja teh akurat. Bapak teh geus laporan ka RT, ka RW masalah leungit hayam ieu. Geus hampir saminggu leungitna teh ieu teh. sebenarnya mah Pak gitu tos lami tara amung jadi si awai Eta buktina mana geuningan banget barengep kitu kunaon tah? iya si awai teh disaprak unya Pak jadi gitu jadi songong abi dipalak ka bengep kieu Berarti apa di mana cicing ayeuna?
Ulah sok bohong ka kolot mah pamali. Nya. Boga duit, kerpes apa tiga lumayan sekali menang jual ayam. Pesta. Awan. Aja, ayam baru dak, kamari kurang ditalak itu tuh. Orang obat. Jadi ayeuna mah kieu. Antar Bapak katen si Anwar. Ayo. Maka jeung numpak motor mah dari Eta mah motor budak atuh. Amun ada hiji sewa jeung Bapak. Ayo atuh. Ayo atuh. Ya, kieu. Ayo. Tuang tangan si Anwar. Bapak kade tong disuntrungkeun atuh mun adek mah. Amun adek sakalian dedetkeun. awas abisnya apa? Oh, iya, apa? Tah eta mah nyilakakeun. Kan abi mah biasana sok tembus bapak nah ieu mah deket tembus. Gini yang bapak ieu. Geus ayo ah. Bapak jadi geran kieu ieu mah. Mana ada sesat. Awas ku Bapak. Mana imahna ka si Anwar teh? Anu pirang buhna? Mun diga Romani. Ayo, antum. Di mana imahna si Anwar teh? Heeh. Ai Bapak mah teh jadi masalah unya. Urang jamaikeun kumaha harusna kitu nya. Pangaran hayam atuh da diurus di leutik ku Bapak teh lain curhat. Bapak teh ieu teh kolebarna teh kitu hayam teh. Ayeuna geus hampir 10 kilo si jaguar eta teh. Hayam peung asli kata teh. Bisa atuh dipasak bisa. Justru eta lain kemasa dipasakna hargana teh teu hampir 1,5 juta hayam teh. Duit kan ku abi. Tah hayam peung eta teh gitu. Ayeuna aya nu nyokot Si awal. beja nama gitu kusawai walau alam kusaha namanya Bapak udah apa kan beja na kusi awal dicokotna. Itu kan itu.
mana si Awai teh? Mana? Ah, itu si Awainya. Awai, si Awai mana? Si Awai teh? Tuh si Anwar. Tingali, mimiti ayo nang senang pegat dari bapak. Tadi bapak jabal labu. Pulang mana nih? Itu enggak. Aduh, kenapa kita jadi apa? Wah, balik dari yang diajak ngobrol lagi mabok tak? Hah? Jika nama. Ya. Bapak tidak apa, Anwar keleti kenal. Ulah sok daik, coklat-coklat barang batu. Mantap oge, sing karunya kakolot. Pemerintah enak tekan usung corona, usaha hese, ekonomi susut, duit perus, enak teh. Betul. Lumayan. Dengekan, ya, ada ngeta. Heeh. Eta hayang dijual sabaraha ke rumahnya. 200.000. Astagfirullahaladzim. Eta hayam teh 1,5 juta dijual ka saha kemana? Iya, Mang Utus. Baik kita bos, bapak dik bebeja ka inung mana jeung ka bapak mana. Bapak teh anas laporan ka RT, ka RW, ka pengurus. Encan aya nepi ka polisi mah. Karunya kene ka maneh wah. Jeung bapak apa maneh kesedikilna kelihatan teh hona. Ayo Sedikit jelema. ya, jangan bapak teh. Itu mah ayam bapak. Heeh, cicing heula makanya. Siga ngagas wae, siga bensin nyamban. Ya bapak keur pematan budak ieu. Tepat, terus Apa maneh keleutik na itu ieu na. Ayeuna maneh balik di kota jadi kieu kalakuan maneh teh. Cing sing karunya ka kolot. Karunya ka inung maneh, ka bapak maneh. Terus ayeuna namanya bapak dibalik di Bang Sekurit, tinggal di senang bapak pegat kenangan maneh teh. Di ditu coba lagu, di dieu lagu. Maneh teh ka imah we. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa mana ka dieu? Apa Neng? Abi pada nyarios. Sok diuk. Ngaon? Iya, abi teh pada ngajelaskan nu kamari. Ah, mun tanya. Kan tos jelas, urang teh tos putus, abi teh tos jadi TKA. Abi mah teh tiasa narima deui. Keula Neng dalam ngajelaskan masalah eta, kan ada pernah hampura ka barudak. Jus kumaha atuh? Wah, tadi kita anjur kami, bikin aja cepet barudak. Ada pada yang hampura, pada masalah kamari. Yang saya ku abi dian